Udah keren itu di. Nyaho, rame amat eta. Jauh kena game kita game. Hah? Udah ngawacil. Ih, baloon eta budak. Coba di sampeurkeun hayo. Ayo. Gebah orang gebah. Wah anjay, woi. Hai. Waktu sholat tuh, sholat. Terus ada tekan aja kamu akbar. Oh, kira teh memang keur kagol ya. Cicing. Kenok. Kadif. Oh, sampai kan gan. Bantuan yo. Bicing pae ku HP. Ganeng. Ganeng ge. Balukang we. Rek main yo. Boga harus. Sholat. Ayo. Sadan tah. Geus kira teh lah dari kagol yo. Parah bener deh. Pae ku HP sih budak. Bek longo tuh. Yo aing. Perlu grang. Walaupun main HP ge kudu inget ka Allah mah. Yang penting mah inget ka Allah. Parahat mang mainan HP bari inget ka Allah. Geus lah di budak di bejaan ge. Geus lah yuk. Ayo ka budak main game sana geus keneh bae. Geus saya sampeurkeun. Saya Astagfirullah mang dimulai asar itu tadi sampai maghrib deui can anggeus keneh bae. Geus mang cicing ngaganggu aing bae. Tak baik mang. Masa sampai ninggalkeun sholat sia mah? Kumaha aing mang? Ja aing geus boga pedoman sorangan hah? Naon pedoman sia? Muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, ya masuk surga lah. Alah, mang mainin HP terus sholat atau daek main HP baik minta masuk surga. Emang saya buka kenalan jero di kuburan ha? Terangkanlah baik eta ngopenan HP. Moal melo lagi ngomong. Cicing mang. Banget dah. Geus mang.